Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi kasadayana. Kumaha para wargi daramang? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Sunda dengan materi pokok tentang rarangken barung pikaeun. Mau tahu seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Pertama-tama, kita harus mengetahui dahulu apa itu rarangken barung pikaeun. Rarangken barung pikaeun nyaeta rarangken barung nu ngawangun kecap sifat jeung ngabogaan harti nimbulkeun rasa. Kumaha cenah contona? Contona seperti kecap pikabungaheun. Kecap pikabungaheun asal kecapna nyaeta bungah. Kata atau kecap bunga ditambahan narangken barung pikaeun robah jadi pikabungaheun anu artina menggembirakan atau menyenangkan. Berikut adalah contoh yang lainnya. Oke teman-teman, gimana? Sudah paham kan? Ya, alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham. Akhir kata, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.